juga pakai Harley nya sombong baik lebih kaget cuma eta Harley bisa dana bener tak? Jauh ada sombong eta teh make Harley lamun make GL Pro ya apa mah ulah gerpo anu sok ieu mah anu sok cari perhatian naon tah cari perhatian tareking kumaha tah heeh Kado neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun halur panggil deui dina acara ngador. Ya orang manajemen channelnya pokoknya tong mana-mana lah. Iya dah soalnya orang kieu we pagawean ngador dan karena ngador poe ieu teh di tempat anu wah jauhan ka dieu tak orang ge bingung rek ngomong ke naon sebabna sebab di dia mah geus pabeulit tingali di tukang di tukang jadi geus nama jadi anu diukna aya nama jadi kursi di luhur meja tuh kursi di luhur meja aduh teh main lah pokona ieu orang keur di sakola anu keur ngayakeun naon ngaran teh perpisahan gitu jadi daya nu gitu daya nu nyanyi nya pokoknya kayak insyaallah lah pokoknya mah orang bakal ngahibur orang dia jangan kemana-mana jangan kemana-mananya pasti ningali orang manajemen channel dina ador alhamdulillah kunaon kunaon terima kasih Pak guru-guru tepuk yang sudah membimbing saya karena tidak akan seperti ini Anissa si Anissa kakak mewel mana si Anissa tuh mana tuh iya tapi coba jadi tadi teh kan berprestasinya pinter Anissa nuhun Anissa bahasa Inggrisnya jago bahasa Inggrisnya jago ayo bisa wah bisa sekolah gitu baheula sekolah gitu di mana di gerbang panik lebih ke gerbang bahasa Inggris bisa wah aing masuk tanyakeun urang teh diajar teh model baheula pernah diajar naon bahasa Inggris jam naon teh jam jamrut jam naon jam teh clock clock itu clock bener jam teh clock lamun jam 1 jam 1 1 o'clock jam 2 2 o'clock jam 3 3 o'clock jam murad anjing bahasa Inggrisnya anjing bahasa Inggrisnya anjing anjing bahasa Inggris bahasa Inggrisnya dog anjing 2 dog lamun anjing kursi dog chair pinter bulan bahasa Inggrisnya bulan moon
mun Bulan? mun Lamun bulan tengah putih. moonlight. Moonlight. Lamun muncrut. Hah? Kamu muncul. Naon? Mana mah kitu wae. Alhamdulillah, nuhun Kang Eka. SMK Garut. MTS Al-Haq itu ibu kepala Ibu Yeni Dokter Rana, itu ibu kepala RA Ibu Neni, itu bapak kepala MI Bapak Haji Tarla. Oh mohon Bapak Haji Tarla, gitu. Bapak Ibu Haji Sa, Bu Hajah, Bu Yeni. Bu Yeni lebih paling dia. Oh, dia paling Bu Neni. Itu ibu saya Bapak Haji Tarla. Oh bisa salah, Tarlan ya, sanes talang. Pak Haji Tarlan. Pak Haji Tarlan. Alhamdulillah dah. Kalau tawa kan modok. Oh atuh. Jeung kuda lain juga nu yakin wae kuda kodok. Lain kumaha kitu kumaha dia kumaha. Itu tah. Oh, tadi Cek ngarampa. Oh nya. Terlain di sini dari jang bensin ulah. Hari itu era mah. Alhamdulillah nuhun WA na Neng Depi nya. Lain kos apa wae nu mana Neng Depi? Lain nu mana? Nu mana sih? Sudah tadi nunggu Kumaha cenah? cenah antosan di gerbang. Oh, saha teh? Neng Depi. Kitu. Hai. Antosan di gerbang, antosan Ibu Abi. Antosan aing. Bilang ya. Mak, di mana tadi? Tuh, Neng Depi itu. Oh, eta nya. Gusti ngagung wae lah. Neng sing pinter, tapi pinter sing barokahnya neng. Oh, lain kunaon naon. Enak pinter tapi ulah ku pinter. Kumaha cenah? Bisi isuk pake to. Naon? Bisi isuk pake to boga salaki. Ulah minteran salaki. Bener? Bener. Gitu, tapi kudu manfaat, ngamangpaatkeun, ngaluruskeun jalan. Hah, kayak pokoknya mah engke lah mun urang di rumah tangganya. Cek di pores kemana wae. Ngomong teh aduh ampun. Kemana wae urang mah ngomong masal inget we ka urang. Saat teh. Beki inget beki gulung kali. Laki-laki gelok. Saha nu gelok? Urang. Oh, baik nanti. Urang mah. Berarti Neng Depi manteu. Manteu tuh. Aya nu gelok? Urang. Alhamdulillah, yo saha nu melak ieu. Ieu teh kanyaahang, ieu teh kanyaah ti ibu guru khusus kanggo siswa-siswi tah. Mata kitu di Rias gitu. Al-Haq. Yayasan Pendidikan Al-Haq. Hak tenan Ibu. Kebenaran. Kudu bener ha. Bener. Al-Haq. Insyaallah didoakeun ku si Ohang. Urang dieu atawa murid-murid dieu sing tetep dina jalan kebenaran. Amin. Tepuk tangan. Asik. Dibaru ku wasiat kasabaran. Bener ya paling kurang naon enak tetep we bener jadi akhirnya ngerasa pang bener mah salah bener aja. Alhamdulillah tuh iya dari rilis karasep yang ibu we karena koyot ibu nya ada umur bun ibu tong liat tuh yo eta teh dudungan uing panu itu kayak padahal dudung aing sarua manusia supaya tong lain kunan naon dia da urang ke ningali atuh anak Pak Haji Tarlan. Haji Tarlan oke panan tingali. Coba lamun dipanjang ke bukna. Da geus pasti gitulah. Oh. Tangkal jamu. Da geus bodas cing siriling geus kolot ngan ari umur mah. Umur mah pan teh kolot teh goranya. Gitu. Ulah pokona ulah sakama-kama. Nya aya nusoknya kayak bisi ieu mah nya lamun galak aya guru galak kitu nya model Pak Usep. Ulah. Jadi galak teh ukur
jadi supaya supnet barudak ulah galak tupugu alasan gitu maka jadi kade kabarudak oge oh kudu galak kalakah di jauhan atuh beuki galak kuduna di kumaha deketan deketan karah deketan apa karah naon marah bagus kan deketan pas keluar iya sapatna dibuka sok sumput ke tuh nyon wae teh omongan gitu tapi ulahnya iya itu video balalagur ha heuh cing cinining eta teh lamun aya nu kitu berarti budak can bener-bener teh ngalaksanakeunana non ilmu ti dieu kenaon atuh non nyupri ilmu anu sakieu nya tanya ge kan beneran bila penting menyawar rek ieu rek non teh nyimpen rasa dendam ku aing sih galis keluar dibuktikan ku aing tapi teh naon lamun kabeneran lamun eta dibuktikan ku cita-cita nu bener hade mah paket ngaranna Pak Usep bakal hormat ka aing tapi jalan kabeneran bener anu artinya tapi ulang simpen da isu paket tomam pira kuting rek dendam tuluy dangke memoal meureunnya dangke bakal karasa sok sia keluar mah nya da inget teh pasti kan warga Pak Usep oh nya baheula teh oh galak teh anu gitu bener ulah kayu nah ari ka Asep ieu mah nya Bapak Asep ieu mah moal alapaleun Asep di dieu mah lah acir yo hang uang mah di dieu guru pangbageurna sok taroskeun nyarek rek teh bager kumaha rek nyaram batur da teh nyaho palung teu bisa ngacet ya Allah ya Rob heeh kan wae katanya nu jelas mah di dieu teh urang teh keur nguatkeun alhamdulillah paran di mah umumna aya nya masa teh pelajaran-pelajaran umum aya hang bahasa Inggris bahasa naon mudah-mudahan ngajawab nu naon teh sakola teh nya sakola model kieu teh ngajawab pertanyaan-pertanyaan nu baheula kan model kadang-kala nu ngaranna pasantren atau berbau-bau agama teh kadang-kala sok dianggap tempat runtah tempat pamiceunan ka dieu teh asup ka ditu asup urang ka pasantrenkeun we dari itu mah teu katarima padahal mun sok dipikir da dulu geus arasup mah ieu teh nya karasa teu bahkan leuwih kumplit di dieu nya di alhaq leuwih kumplit ilmu dunia jeung akhirat tepukan banget menjadikan anak yang soleh-soleha amin gitu artinya kan jadi urusan dunia ka jalanan alhamdulillah aya nu kira teh jadi insinyur aya dokter Rames sanes dokter Rames ting aya tinggal wae nama teh aya naon jadi eta ge nya pan naon teh ngaranna teh naon teh naon oh ieu teh naon teh detail lain detail keur awewe nya kade naon itu pasti detail da pasti kemah nya keun bae da ieu mangke da isu pageto bakal ngadewasaan isu pageto pasti awewe nu di dieu lamun hayang boga salah kita pasti kudu boga titel ya kanu boga titel kade sekali nya kanu boga titel sarjana lain naon terus naon dokter lain naon lain paneta titel lain naon titel titit nu ngagantel keun bae ampura keun bae da ieu ilmu ilmu ieu tong salah keun bae eta bahasa ti mana eta karek manggih ti aing udah sok make aneh eta aya bahasa kitu sagala ya hukum papasangan papasangan keur ngabuktikeun lalaki teh sebagai pimpinan teh menjadi awewe anu jadi awewe nya meureun eueuh eta mah meureun boro-boro mimpin si awewe na meureun cemerut gitu kete isu paket kete isuk jaga model gitu ulah ayeuna ayeuna masih kene panjang hang sakola prestasi terus prestasi gelar
Cing jadi jelema. Cing jadi jelema. Iya pan jelema ngungkus. Jadi jelema teh itu dah ka maneh malah ieu. Oh baru jelema. Kan bae ketangap we urang mah. Alhamdulillah nya urang oge mudah-mudahan urang ngadua sadayana di dieu kitu nya. Urang sing digampangkeun maot nya. Naon eta maksudna? Punten Bu Haji. Saur Bu Haji. Mending gampang maot atawa susah maot? Hah? Punten. Gampang. Ya geus teh gampang. Ai mana? Hayang naon? Gampang. Hayang duit. Antara hayang gampang maot jeung susah ngadoakeun maot atuh ka euy. Dekeun heula. Oh, berarti mana yang hirup gitu keun baeng ke urang kabeh geus pararaot nya sieu mah yang hirup sok hirup di dunia sorangan sia bae rek sorangan urang sia kerek dahar jeung naon da sia teh kudu meureun ngalar sorangan kabayang amin tah heueun aing mah tong boroding sia meureun ditinggalkeun ada di kuburan we manggih padung manggih patok ieu nya geus baheula ayo manggih patok padahal mah cek urang patok kuburan banyak nya naonan yang patok kuburan beurang matak sieun maot oge setan mah ulah sieun maot mah maot mah ulah sieun tapi nantang maot ulah da bakal eta mah nah kitu apaan bieu kan ai maneh tuh apaan maneh molotot ka uing pan ai teh mending gampang maot ya mending gampang tah kitu pikiran apaan bieu ngajawab ai tadi nah tuh apaan acan can nyaho kan tempek dudunya teh nya keur naon atuh urang teh ke eta gampang maot kumaha maksudna hah lamun urang kabayang maneh sakaratna sataun diganggayong ku malaikat kabayang ke atuh nepi ka dititipkeun kan naon teh dititipkeun umatku pan ku rasul kitu maksudna mah geus karasa nu ngaranna dicabut nyawa teh atawa sakaratul maut nyeri geus nyobaan kabayang teh kumaha pan aing mah nyontok nyontokeun aya sugan teh geus nyobaan sia mah lamun aing nyobaan berarti aing tinggal luluwih lain maksudna kieu cobaan heula terus WA urang cieun nyeri nah kitu urang miluan muga malaikat ngadoakeun urang teh bisa nga-WA di alam kubur remu urang heula nya maot nga-WA ka maneh ku aing di WA-an tuluy kabayang sia ya keueung atuh manya ieu saha hang jok kumaha sia eta mah lain nga-WA ajung nyuringkeun atuh WA oge berarti saha sok lamun ngawean terus video call aing di alam ditu eta kabayang dalam ditu baru video call merek HP-na naon euy HP-na merek naon eta hayang nu kitu mun aya aduh ampun ya Allah ya aduh berarti mending kene gampang maot tiba-tiba saya maot bisi sakaratna 2 tahun tadi nya alhamdulillah min dzalika udah jelas mah urang mah keun wae da ieu mah bongana urang si Ohang ge lieur teh lieur kunaon sok sabenerna pan kieu di ngahibur di artina apa pasantren modern Al-Haq heuda ayeuna lamun Ohang aclang-aclangan teu paruguh sieun kalani teh pasti ieu mah aya uing pernah nyobaan kumaha memang katanya lain nyobaan pernah ya nu ngonang ai sugan teh biasa sekolah umum pan wah urang teh nya bebas apa teh lain modalna di nu ieu tempat ongkoh onang urang ai urang teh
ah bae sarwakeun we da saru teh nyaho teh ya. Wah eta mah guru dah. Saya kudu kumaha aing. Pokok ngonang aing teh. Heeh. Jadi pernah gitu? Pernah. Oh, pada isyarat. Jadi artinya kieu beureunan tah ayeuna mah, tapi ayeuna mah alhamdulillah. Da ohang ge beureunan enak geus nya intina mah geus dewasa. Lebih dewasa. Lebih dewasa. Ini sabal gitu. Keur goreng patut teh. Ah patut teh goreng patut teh mah artis. Ari Uing. Artis sih. Artis yang terjadi. Alhamdulillah ieu teh Pak Acil atau Kang Acil. Ieu teh salah sawios sobat simkuring. Anu nya intina prosesna anu beda-beda tapi tetep dina hiji mangsa pernah meureunan dina hiji mangsa mah si yang kasih orang teh bakal sombong. Nah, siga make Harley nya sombong. Sombong. Baik, lebih kaget cuma eta Harley di sadana. Bener tah? Jauh ada gitu. Sombong. Eta teh make Harley. Lamun make GL Pro. Ya apa mah? Ulah gerpo. Naon atuh? Anu sok ieu mah anu sok cari perhatian. Naon tah? Cari perhatian. Tareking. Kumaha tah? Oh. Tapi aya hiji mangsa. Naon? Hiji mangsa lu make motor tarik soraeuna. Peuting. Soranganna. Kan sepi. Sepi. Tengah lowong. Wah, teman tuh buku aya. Tong tarik teuing. Walah. Apa saha sok? Pertama tuh. Kenapa tak leweh? Eta knalpot bisa leweh gitunya. Aduh ampun. Tapi lain bangunan teh gitu. Bangunan teh halaman ku patarlan. Naon? Udah pasti yakin keur ngora mah atau ting nepi ka ayeuna ge sigana mah. Kenapa teh pasti daena bingung sih. Komo lamun di jalur sepi nya. Iya. Da pasti hayang teh tarikan sebab meh aya batur. Iya. Paling ini aya nu punten nya ieu mah da disebut aya. Disebut da aya. Begitu mah kakajan. Nah, itu leuwas muriding cenanya. Itu ge. Atuh naon sih sabenerna mah bae bisiret ngilu-ngilu gitu dah. Jika wani wae. Lamun wani mah bieu mah moal ceurik atuh. Pasti ditarikan ya banyak nama itu teh ibu baiklah juga budak ngora oge. Jadi lamun ka kampung ganti knalpot. Ka kota udah bisinya kayak karena lah itu pokoknya mah. Tarik teuing kan bisi pi omong kan. Ai ka kampung, maksudnya ka kampung kalau mah pasti tararikan. Gandeng soalnya naon bisi ngarasa sorangan aya sora tarik. Bener. Bukan gitu. Kalau bahayanya tong tarik jadi sarana robah knalpot teh kumaha? Kalau bener aya. Bener dasarna jeung nuarana sora teh nurutkeun merek. Sora teh ayeuna mah kitu Sora teh nurutkeun merek. Merek naon wae tah? Kan Yamaha, Honda, Suzuki. Lamun sora? Sorana teh. Honda. Naon eta? Honda. Oh, Honda.
no. No. Eta Honda, Yamaha. Oh jadi gitu Yamaha mah. Jadi Wan, kayak begitu kan? oh. Wan ranking mah. Oh. Yamaha senang gitu nya. Suzuki. Iya mah. Tarik. Heeh. Ngoli. Tapi dituntut. Oh, Suzuki mah. Cuma Ngoper gigi. Oke. Tapi kaget banget secara motor. Kuka, tapi kaget banget. Halo Suzuki mah. Tapi eta jigana lamun Suzuki dijikeun jeung Yamaha halus wae. Pan kadi mah Yamaha mah. Yamaha. Lamun eta Suzuki dijikeun, dijikeun Suzuki caritana balap jeung Yamaha. Oh, yuk. Pan yuk. Jeung balap. Ya, Suzuki Yamaha Honda balap hang. Ay, batang ko na tarik. Guys, ya nih ya. Aduh. Wala. Itu. Dah. Kunaon besarari. Aing tah ye jika nanti jadi kena stres maneh mah. Gede. Mana nanyakeun engke. Heula dege kunaon besarari. Lucu. Bari jeung sabenerna mah lain ohana nu lucunya. Sabab di dieu arapa Naon? aya merek etanya, bener teh? Merek naon? Merek Yamaha, Suzuki, jeung Honda nya. Coba lamun teu apal mah. Wasiri. Berarti KBOG kudu ngarti. Tah ieu nu disebutkeun ceuk ieu teh kewajiban teh diajar. Coba lamun teu diajar moal nyaho, oh Yamaha teh kumaha pasti gitu. Tapi ku sabab nyaho, dibayarkeun. Kan kadenya ulah dibayangkeun nu tadi nu numpaknya. Aduh ya. Kabayang hang lamun maneh kitu hangnya mun aya nu kitu nya. Asis kumaha tah? Para laut juga na. Amit-amit tuh. Urang teh keur main TikTok TikTok, lain TikTok. Ini suka mana karep wae. Udah aing mah nyaho-nyaho ke ayeuna da, barudak ayeuna nu. Kecil aduh aing. TikTok, kan bae hiburan mah nya. Hiburan tapi kade ulah kaleuwih komo ieu mah. Apa ieu mah hiburan. Geus sidik pan aya hukumna jang urang Islam nya. Oh ka budak awewe, ka budak laki sarua sabenerna mah. Ulah kaleuwih. Heeh. Sabab pangeran ge tersebut kanu kaleuwih nya. Aduh. Ti Ibu Haji hang. Mohon. Maneh. Ibu. Dudungan. Salira. Bu Neni. Bereja kasalakina teh ieu aya nu belok. Iya, lain Aing mah ngomong ka mana tapi mata mah danger mah bisa kahalangan aya nu keur ngawe wae. Aya nu keur ka Bogona. Aku lagi kelulusan loh. Lagi lihat tonton Ohang. Tungguin aku ya di Parapatan deket itu Tangka Jengkol ya. Aya nu kitu keur bae. Ngan kadek ulah kaleuwih nya. Pokoknya mah. Ari Pak Haji Tarlan bernaon tadi cerita kituan teh. Itu aya terjadi. Terjadi. Supaya tuh kayu pan kieu. Oh, supaya teu kanyawan. Heeh, teu kanyawan alhamdulillah. Pokona nu jelas mah urang dieu atawa murid siswa di dieu alhamdulillah didongakeun ku Ohang. Amin. Sing jara diuntuk.
cing balik ngedoakeun sing jadi huntu nya moal jadi dah sih macam eueuhan ya dengekeun aing mau jadi huntu teh bener aing heeh ini darah di huntu naon eta teh maksudna make ini darah di huntu dina kahirupan oh bisa nyapek sagala rupa tepuk tangan atuh luar biasa bisa nyapek segala rupa ke asam garam anon asam pahit manis manis dukituna alhamdulillah kasih ya Pak nah jadi ka urang kita pampu di Bapak ke heula kasih ka di pangkalan Bapak tidak panas mana sih aku Pak Budi ka dieu tapi tempat apa iya marek nonton silaturahmi mohon Pak alhamdulillah sudah ternewakeun wah iya mau bager hari salo Pak Budi mah nah itu Pak Iip oh hah Pak Iip ini sautik ngaran teh hayang loba Iip 11 P hah moal naon teh anger kumaha teh anger dipanyangkeun oge Iip udah mau di pepe gitu Iip Pak Iip nuhun Pak Iip itu makasih kan makasih alhamdulillah gitu ya mugia sing ya insyaallah ini pageto didoakeun sing jadi anggota dewan moal atuh da ieu mah lamun beung karaoke nyawer harawas ka mani senang kana pajar senang paling murah ka ditu ipis naon tong dieu kan tong anggap tapi dah Kang bakal eta tenang we cicing banyak teu kasiliran teh lama ka mana we Hang nyanyi ya ya sok aya ngadekeun nyanyi Hang soalna kieu baju urang mah resep lagu-lagu baheula lagu baheula lagu naon jadi anken hah hari anken sudah kali urang siap bejakeun ti urang mah artis nu ayeuna keur ieu teh selfie lidah selfie mah lain make foto Hang gitu tah kamera tah selfie ngaran ieu mah oh selfie lidah buaya lain eta nu dina ieu singan aing mah selfie lidah oke dalam sebuah lagu datang untuk pergi siap baik Bapak dan Ibu sekalian inilah artis kita dari kota Kemang Bandung saya ngaran nanti pohon deui selfie mah di Makassar oh di Makassar atuh ngomong tepuk tangan untuk artis kita selfie lidah oh tangdos lah sok atuh ini riweuh ieu artis teh kudu heula kudu neuring ka pengajian aduh astagfirullahaladzim wit lebih ka kieuna teteh benernya teteh ya teteh selfie banyak soalnya aku udah diganti atuh sok picin heula reuhak picin heula apa nyokoteun naon badi tuh naon nyokoteun sorak salahan euy sora bemo ieu mah keluarkeun deui sok alun teh hah Honda bela dia Hang eta lalaki atuh teh Neng Depi gelis alus sarana bah sang tewakan astagfirullah neng sora nepi ka kituna wah nyang aya tes Papa mohon maaf ini kiriman belum ada seri dah menang nyaho sarua pernah pasti minang gitu siap tipnya selfie
Selfie Lida, tepuk tangan artis dari Makassar yang akan menyanyikan sebuah lagu. Naon poho deui? Datang untuk pergi. Datang. Siap. Baik, mempersingkat waktu, inilah dia artis yang sudah tidak asing lagi dari Makassar, Lisda Buaya. Baik banyak lah. Lain Lisda, Selfie Lida dengan judul lagu Datang Untuk Pergi. Tepuk tangan. Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Teh. Aduh. Apa? Teteh dipanggil ku abi. Sumping ka dieu nyanyi, lain balik deui. Laguna no? Datang. Untuk pergi. Ya, oke, siapa? So, jadi deui. Bejakeun. Awas ya balik deui. Datang untuk pergi. Halo semuanya. Iya. Saya akan melakukan sebuah lagu. Oke. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum. Teteh datang untuk pergi. Teh aya lagu. Cik, datang untuk pergi. Datang. Itu kahartieun. Sok, cik ngalinya, sok. Cik. Datang. Ningali. Datang untuk pergi. Bener gak? Datang untuk pergi. Atuh euy ganti tong eta. Tapi bisa ngareunangan laguna sih. Ngareunahun. Atuh ai datang untuk pergi mah atuh da teu nyanyi. Ganti ya. Apa. Tapi apa penyanyi? Mengapa engkau datang? Asik. Bila untuk pergi, kau buat aku senang. Lalu kau sakiti. Banyak aya nu kitu. Datang untuk pergi nyanyi kikituan itu mun ahe teh di mana mimitina nu kitu? Ana nama kerusum ae. La. Wow. Ganti ya. Atuh ya we Dede. Dede naon? Dede Lesti. Tadi Lisda. Dah Dede Lesti ya. Oh Adina. Tadi lanjutna urangnya. Lesti pan tadi geus ali. Lisda. Tadi teh Lisda anu datang untuk pergi balik deui geuning teh nyanyi. Selfie. Oh selfie ayeuna. Lesti. Naon judulna? Hah? Cerita nanti. Ajis. Kelo luar biasa. Cerita nantinya. Oke. MC Andi. Baik. Siswa-siswi MTS Al-Haq ini dia artis dari Makassar kene. Cianjur. Oh, Cianjur. Lesti mah Cianjur, Lesti. Naon judul nanti bieu teh poho deui? Cerita nanti. Rupa-rupa judul. Perpisahan Mi Al MI. Perpisahan MI lain Mi. Nah, matak sieu mah teu sakola teh kitu. Oh, MI Al Strip Hak dan Metes. MTS Metes. MTS Strip Hak. Si atuh strip nama tuh disebutkeun. Strip nama. Langsung Al Hak. Tah. Marga. Ih, karunya sih ieu tah. Kenal? Naon eta? Kok ditulis tapi teu dibaca. Jadi akui kayak cikanku padanya. Alah. Ada tapi nggak ada. Nu kumaha eta? Kasihan. Ya, siapa? Jeritan hati Lesti. Tepuk tangan.
beres di sakedap. Hah? Aya naon? Duh pami nyanyina iraha teh. Kapan jeritan hati? Mohon atuh sok nyanyi. Pan itu teh aya pikeun ibu kepala teh yang pikeun suantan dangukeun ya dangukeun jeritan hati. Mohon. Ya. Urang sunahkeun ya. Mohon. Jeritan dan naon? Ngajerit. 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 Hari hati? Jero. Jadi? Jero. Oh, Jero. ngajerit hati. Aing ngagorowok dina jero hati kudu kadenge. Oh. Upami ngagorowokan wae bilih aya nu pingsan. Ganggu. Ini kan di jero hati. Aduh, bener-bener dua artis saya aduh. Cing atuh sakali atuh hang. Anu alus. Iya. Ibu kepala, bapak kepala teh hoyong suanten orang teh jiga kumaha. Oh, siap. Gitu. Urang bade pop sunat atara pinang. Oh, dibuka deui. Oh, jadi ayeuna orang deui sanes tetehnya. Oh, bisi ya. Satu. Tapi yang serah awewe. Yang serah awewe. Sidik suara aing teh keur kieu. Make suara awewe nyanyi. Kerepe. Aduh, kata bagaya. Oh, mangga. Tinggalikeun. Aduh. Udah daya bisa aing. Oh, saya di kaki dah urang mah. Aing kurang naon dah. Urang mah kumaha kita. Ganteng. Ganteng. Kayak cek saha ganteng ha. Cek urang. Oh, nyai cek mah makan main. Nah, eueuh. Ya udah batur mau disebut ganteng atuh ka maneh. Teu paduli deui. Nya. Sadeui rek muji sorangan. Ya. Iwal diri sorangan. Dah, bener. Wah, ieu mah kalau ulang ngabeda-beda maneh. Naon teh? Santang tuh nu goreng jeung nu alus. Heeh. Nya. Rek geulis rek kasep. Heeh. Terus aya nu goreng. Heeh. Santang tuh nu geulis payu. Nu kasep payunya. Aya nu goreng ala kapayu. Saha? Wah, Contohna? pan hayu. Hati. Bener. Aing. Hade goreng di ciptaan Allahnya, Allah nu kagungan gitu. Pokona mah sing ieu ulah kaleuwih teh nya. Lamun ngomong teh nya. Kadang-kala sok ieu dengan pokona mah sok pararoho. Jadi iman teh ngan 5,5. Lo bana? Maksudnya kumaha urang teu ngarti ieu. Hah, cing aing. Ari rukun iman ka mana? Aya 5. Islam eta mah. Apa dia maneh nyarekeun Islam? Iman. Oh, genep. Rukun iman. Genep. Wah. Rukun ka? Iman ka? Allah. Segi. Iman ka? Allah. 2 Rasul. Malaikat. 3 kitab. 4 Rasul. 5 Hari akhir. hari akhir. Genep Kodo dan kodar. Kodo jeung Kodar. Naon atuh? lolobana. Naon? Ngan kana kodona we mungku. Ai kodarna. Kodana mah hayu itu papasten alus jeung papasten goreng. Ai nu goreng masuk di singlar kabeh. Padahal hade jeung goreng oge ti Allah. Oh, bener tak? Yang penting mah tarimakeun syukuran tadi teh pan ku kasabaran. Ulah kitu. Bener teh. Jeung aya nu kaleuwih jadi 4,5. Maksudna naon? Sahok bayangkeun. Ayeuna mah ayeuna we. Oh. Akhirat mah mangke dulu. Oh, bener. Geus teu percaya kana ayana. Bener. Ieu tukang kenang dah. Gitu. Mata tinggal beungeut tah. Iya nih sih yuk. Umurnya teh geus 4,5. pas. Alhamdulillah. Ya. Oh iman, keur banyak urang selipan. Selipan, urang teh dakwah, dakwah mah urang mah nada dan dakwah gitu. Nepikeun kahadean mah. Oh, iraha we gitu. Kahadean mah lain cek ustaz di geus. Cek ustaz cek kiai lain. Nepikeun kahadean mah lain kewajiban ustaz, kiai, guru jeung sajabana. Tapi
nyata kewajiban sakur manusia nu aya di alam dunia bikeun kahadean. Oh atuh pada ayeuna nu marales diajar anu ieu kadenya gerak balapannya pas tabikul khairat. Nah ya ibu luar biasa kudu balap dina kahadean. Oh bener nya mangga mang klien kelas gede kurang tadinya ayo ujang saha sana Jack oh Jack kelas aku dong Jack itu abi teh bade ngiringan di dia ngobrol atuh gitu oh ngobrol naon guys lah yuk Jack kelas sabaraha Jack itu bapak anak itu hah aduh tadi ngaranna pendek iit geuning astagfirullah eta nepi ka kitu mun aing mah meunang nyebut iit da sapantar sateuy sia nyebut iit ka kolot kabina-bina teuing sateh yang dirukutuk sateh dirukutuk naon rukutuk teh puruluk dikutuk oh dikutuk alhamdulillah Kang sateh jang set Jack Jakwan Arya asli nami Jakwan Jakwan cicing tuh tong ngaden teh mau nangon ku ieu ge mau dihakan enak mudah digegel ge teh mau rata alhamdulillah pokona nu jelas keun wae nya rek naon oge rek nyanyi mau nyanyi aya pamunut lagu cenah pisan ya abi nyalira aya nu gelo di dieu dia terek nyanyi hang heula ari pamulut mati batur lima pamulut di abi nyalira gitu bener kesana kunaon bicakeun ke Bapak Sia ya lagu naon lagu nate lagu Bang Toib Bisi Wali Bang Toib Bang Toib teh bode urang teh pokona aya tuh aya siap urang saksikan ini adalah Jakwannya kelas berapa Jak kelas 10 berarti 10 teh keluar orang ayeuna keluar berarti kayak KMTS aing poho di KMTS oh berarti KSM naon SMK atau naon ya gitu oh siap Jakwan kurang ngikeun ya laguna Abang Taib anu ontep dina dahan awi Bang Toib begitu geuning ya siap sok sambil hiburan joget lah ayo menang sabaraha bilih pada nyawer gitu nih baterai naon nyawer teh 4.000 gitu pagi kudu diomongkeun aing teh pada kadieu teh meh kacirieun di budak didik oke baik udah ieu mah lain kuna naon kitu teh nya udah diarep teh pan nya petiu wungkul ari eta 4.000 mah nya Bu Neni ge paham patalon Bun Nur bapak nasi kapan kalau kamu jauh kan udah kainnya jarang ngerebit nama ulah gitu saya teh ulah gitu saya ke bapak teh sebulan mah ayah gitu maksudnya lain lain jarang tapi cara ngadidik si Iip Paip sintenan cara ngadidik Paip teh siga kitu tong salah buah isu pake topan buah
manehna teh ayeuna teh non menjadi kolot mah pan teu mikiran di ayeuna wuku nya hareupeuna oge panang keteh ulah sok hayang ditukeurkeun kana pangabutuh sorangan nya heeh ulah sok ngararada teu pada ruguh gara-gara kahayangna teu kacumpona Kamohang ayo bade naos ye. naon Perkawis pejabatnya ye. Pejabat ieu mah di luar ieu ye. pejabat naon Pejabat anu jadi calon gitu calon naon gitu. Awang ngadadak belusukan ke warga. Oh jadi calon meureun hang. Belusukan ke warga aya nu geus. Geus. Aing lain bagian didinya. Tong diomongkeun, tong masalah didinya aing mah ditawaran jadi wakil bupati ge. Teu hayang teuing. Nah, apa teh hayang? Aing wakil bupati di Papua. Wah anu milih di Papua mah teu beda ras. Naon? Anu resep kana politik pek. Jalan ke nu bener resep kana dagang pek jalankeun nu resep kana kasenian pek lumpat di sia ka mana di ruas ini anu resep kana naon nu penting mah ayeuna urang boga bekal di dieu ye nya nu penting benteng we heula nya eta bentengan ku keimanan eta intina mah tapi kade isu pageto bisi aya nu jadi ustadzah isu pageto kadenya ulah kaget lamun ningali urang teh siga kana cari. Nah maksudnya? Di lembur mah kadang-kadang di lembur atau di mana wae siga kana cari. Sabab nu melak cari teh melak naon? Melak kawung. Sedengkeun kawung teh naik ka luhur istiqomah rek di kukumaha oge. Nya gunana loba. Jadi gula, jadi rupa-rupa lah. Aya daunna dipake akarna kalau kawung mah luar biasa ha manfaatna dipake tapi aya teu nu melak di hareupeun imah aya kabeh dikaleuweungkeun tapi hasilna dibawa ka kota. Nah jadi li ibarat naon ari ustadzah atau guru eta teh nu melak agama. Nah melak agama mudah-mudahan ulah siga kana careuh nya careuh mah pan datang ka lemur diusir ditunggulan tai urang mah ulah mudah-mudahan isu pageto bakal nungkulan melak agama melak kahadean di mana wae urang sing ditarima ku masyarakat. Amin nya. Tuh jeung ulah ieu lah mun nepikeun intina nepikeun hukum ulah sieun sabab naon da urang aya dasar hukumnya urut diajar urang komisi orang mah diajar da baheulana nya sakola teh deket we kitu tah. Nepi pan tadi ge sakola nepi ka gerbang. Terus naon urang teh da memang aya kan teu nyalahkeun da si ohang prosesna meureun kudu ka SMKI jadi sakola kasenian teu nyalahkeun eta mah kabeh oge naon jalanna bener. Cek dina ieu mah naon teh aya hiji surat jadi ieu keun bae nya urang keun bae bisi-bisi ieu mah aya cenah wa ma khalaqal dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyata. Jadi dina nyiptakeun teh Allah manusia teh saenyana beda-beda. Jadi ulah sirik ku batur penting mah teangan jati diri sorangan anu lempeng istiqomah nya paling henteu siga tangkal kaung kitu aja loba manfaat benernya digogoreng oge tetep nyelanceng bener gak? Benar gitu iya ayeuna model tadi si bapak sa Paip modelan boga budak siga kieu jeung siga kieu lain sing sabar we Pak nya Paip keun bae da da geus kudu kumaha berarti Paip tapi Paip nya bisa berhasil sing hade bisi baheula Jakwan baheula boga kahayang ini da sama mah kahayang mah teh asup ka dieu tapi alhamdulillah di ka ayeuna cek asana ye lulusan di dieu lulusan ayeuna geus jadi lulusan coba lamun baheula teu narimakeun Jakwan di dieu nya wah mau supaya kalau urang mah hayang jadi anu kitu nya cek asana terus lain geus asup ka dieu banyak moal diajar
Oh. Lebarnya, lebar waktu pi alhamdulillah lebih lulus nah. Itulah. Keprok. Asik. Ekanya deui. Mau iya pada ngebaturan di dia gitu. Sok kan. Oh, rek pematuran. Lagu hiji aya laguna bade laguna lagu Popsuna we nya. Popsuna. Urang sangakeun ti pembalap. Lagu ti pembalap. Nah, pembalap. Ti pembalap Saha? Abil Jatika. Nah, itu Abil pembalap gitu Abil. Esa laguna. Nah, gitu kumaha? Hayang. Teh kala harapa teh. Sok. Anu apal. Bisi eta naon lagu kieu. Bisinya ada yang milenial. Ya, ngora mah milenial, beda deui. Beda deui. Apalang nyaan. Apalangnya? Apa? Aya nu apa? Tuh, anu apa yang nu teu hang? Apa nu teu? Teu. Hah? Nu apa ngarang bebarengan. Hah? Apaan beta aing nyebut kita. Iya sihnya budak saha. Besok kan bae lah. Sok. Di versi naon pun deh. Aduh sia. Tejedu, tapi da ieu lain huntu. Ya pokoknya ka sadayana kade ti ohang ku anggusakum wa alikum naro jaga diri jeung keluarga anjeun tina sedenarakan. Iya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pusing, pusing.